Sinanganahan man tong sinabobola juga hewan aponokan sinabulet disipajarkan ajengan murah ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil kiram, pengatur waktu, pembawa acara nuju disim kuring dipika hormat. Sohibil maqasid, para panitia anu sami-sami ku disim kuring dipika hormat. Aparat pejabat pemerintah wabil khusus anu hadir anu sami ku disim kuring dipika hormat. Para sesepuh, para kiai, para ajengan, para ustad wabil khusus ka pangarsa al-mukarram al-alim al-alamah al-fadil ad-da'i ilallah ka pangarsa kasepuhan setempat nu disim kuring dipika hormat. Ikhwatul muslimin anu hempak mayakbak anu nuju miharapkan kariduan Allah disarengan ku karetepna jantung rek hapna pas kumpul ngariung dina imah pala anu mulia diniatan setiap tolabul ilmi modalna tong loba teuing hiji welah sing mukhlis dina qalbi nu ngabalukarkeun kana pinu kariduan dina mana langkung dipayun mempeng siang kene hayu urang sami-samina gerakeun heula rasa jeung gede karumasaan. Sabab di alam dunia daya jimat paripih nu mati daya modal nu paling utama iwati jalma-jalma nu gede rumasa. Jalma nu gede rumasa di alam dunia bakal menang kasenangan kabahagiaan insyaallah akhirat bakal papanak sinareng rahmat rabbul alamin. 30 ti jongklok bejat etika akhlak talajak manusia kana rizki gemul kana ibadah kedul anu jadi sabab cukang lantaran loba jelema dirina teu ngarumasakeun dongeng. Karumasaan dina danget ieu hayu urang sina tumbuh dina galeuh galih anu wani sagemelangna puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah nu Maha Ghafur. Salajengna ilmu lir cangra nadada pangapakan batin hening lir hening rasa katresna rasa katineng geus teuteuk mababetah pusar kadeudeut kembang mangkok ligar di buruan bagya kumanjangan datang. Urang rebut ka puhu, urang papai ka akar, urang nyukcuk jalur nu kapungkur para rasul mapai tapak nu baheula para ulama. Sok sanaos Kangjeng Rasul parantos tuus pupus parantos lawas wapat tapi pusaka jeung ditinggalna Al-Qur'an sarta hadisna nu ngajadikeun pituduh rahiuning hirup manusia nu teu deuk luntur bulu putusuk nu teu deuk laas ku supak mangsa nu teu deuk leungit ku sapi wanci sagala sunah ajeuna. Kagadah kapincang-cang jadi lamekung sakabeh kaceluk kakedang ewu kakocap kajana pria kajam paring kaangin-angin sohor ka Bogor reang ka Karawang uyur bujur sa Cianjur ka lemur-lemur er sa Jakarta dugi ka desa-desa
geus ngajadikeun sabibir hiji wawangian agama nu suci ngadari kasaban negeri main serang gumilangna Al-Qur'an tembus dasani ngerasa katut jatining ati atuh. Shalawat wa salam nak mugia dikucurkeun dikocorkeun tur dikecerkeun ka junjungan alam menyong colang salam marcapada menjadikan rahmatan lil alamin habibana wa nabiyana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali teka di jisim kuring satu acara komentar dekat bahasan ayat patari sinaragi acara Wani galih nu dipamrih nu jembar pangampura nu dipentak maklum ngaran manusia nu tetap lepas salah jeung dosa atau kok pilih di antawisna aya dosa pardosaan dosa ritbek dosa adeuna dosa nu kaluar tina akhlak kalajakna maupun dosa nu kaluar tina kicep sinar laku lampahna dohir batin dunia terutama akhirat lah kira-kira ngahapunten kasadayana. Urang ngajerit ka Gusti nu Maha Suci ngadoa kalau Subhanahu wa taala khusus urang nu ngariung di tempat anu mudah-mudahan urang sadayana masih ditampi segala amal peribadahan dihampura segala perdosaan dititipan ilmu manfaat buat bakal ibadahna kalian titik terakhir kicep anu panungtung dipunungtung kagungan dicanak kuno kawasa ajal urang makarana masih ngetepan dina kaimanan dijin kaislaman amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah inayah iradah di Allah subhanahu wa ta'ala dina kesempatan ijisin kuring biasa cumarios payanan pahlawan disadayana syariat pengarsa kasepuhan ulum kajisin kuring hakikat Allah nakirkeun dina wanci ieu dina sahan ieu dina dangat ieu kedah cumarios payanan pahlawan disadayana atuh anu mudah-mudahan naon luping dibade dikamukakeun ku jisim kuring dina kesempatan ieu sing ngandung maslahat manfaat barokah khusus kajisin kuring ngomong ka urang sadayana. Hadirin kaum muslimin, yeuh urang buka apunten ka panitia hiji ieu teh keur teu patingaluna kadua ceuli muka tuhur teu ngadengi insya tina teu kaca koena sakitu ampura ngan disieukeun aya pamungut ka panitia menta cai panas si masa leutik mah ieu loba anting ieu keur saha ieu ahli saya loba bakti cai panas mah saya tinggal. Hadirin kaum muslimin, sakabeh manusia pitungtung wetan nepikeun ka tungtung kulon ngaran-ngaran manusia nu kumelit di kolong langit gumelar di alam dunia satu kabaring langit satang karaning jagat nu ngaku agama Islam sarta teguh sareng paku nicingan dina ahli sunnah wal jamaah pada khususna nicak kena bulan mulud rame ngaekan muludan nicak kana bulan Rajab rame ngaekan Rajaban. Timbul pertanyaan sakabeh umat Islam nicak kana bulan mulud dan nicak kana bulan Rajaban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jawaban teh henteu. Naon sababna cek urang kota nu ahli ngaran itu umat Islam nu aya di Indonesia ayeuna hanya 87%. Moal. Nu 87% teh dibagi-bagi ka aya nu ngaku agama Islam muludan osok Rajaban osok model urang. Abdi Allah di kampung ieu di masjid ieu ngalaksanakeun muludan jeung Rajaban langgeng ila yaumil qiyamah amin. Aya pabu nu ngaku agama Islam dayangan karena Rajaban, mungkin karena muludan, bahkan terseetik mengaku agama Islam, antik karena Rajaban, mungkin karena muludan, dan karena berkata pambukina. Oh, pada kita dari gomes. Urang sok laksanakeun muludan. Wa qala ba'dul ulama fi kitabi ma min baitin aw masjidin aw mahalatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dalikal baita awil masjida awil mahalata wa sholatil malaikatu ala ali dalikal makan wa ammahumullah birahmati waridwan. Hartosna tepati-pati hiji imam, tepati-pati hiji masjid, tepati-pati hiji tempat kuliah dibacakeun maulid nabi angin malaikat tarun ka ieu tempat ieu jika loba keneh malaikat daripada jelema pahu. Ieu malaikat tuh riung di tempat ngajirit maratan langit wajah maratan jeung mangmentakeun hampura ka jalma-jalma nu aya di tempat. Ibu-ibu jeung bapak-bapak nu dipongkar nu poek dipemeh teh hampura, nu dipayun dipametakeun hampura. Wa ammahumullah bi rahmati wa ridwan, ieu tempat dipiluhan ku rahmat sareng karidwan Allah Subhanahu wa taala. Jeger lae sepanu dengan memperingati lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah. Bapak eta lamun ku bahasa Indonesia, lamun ku bahasa Sunda ku aya nami alih kana waktu lahir Kangjeng Rasul
yuk urang tingkatkeun keimanan katakwaan ka Allah. Urang talutik Pak Bu memperingati asal kata daripada ingat, mi eling asal kata daripada eling. Akur ingat jeung eling cek sagri pajauh-jauh. Sakur eling mah tangtu ingat, tapi teu sakur ingat eling. Dalam wajar mana ingat tapi teu eling. Contoh Bapak di kasawah maju goro ada nohor, ingat waktu melaksanakan sholat bohor ngan kusabab hancak lega kene ingat dulu macam dapetkan asar. Goro ada asar, ingat waktu melaksanakan sholat asar ngan kusabab hancak lega kene ingat dulu macam dapetkan maghrib. Karena kitu teh ingat tamah tapi teh eling. Kuaya nami eling sareng memperingati karena peristiwa lahir Rasulullah. Yuk urang tingkatkeun keimanan katakwaan ka Allah. Dasarna Pak Bu gampang. Cek ulama wajib kita mengintrospeksi ngukur kakujunan dipakir. Di mana jelema tiasa ngintrospeksi ngukur kakujunan dipakiri, sok tojo tina hatena ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah. Ngan lamun ajar mata rada introspeksi ngukur kakujunan dipakiri, sok tojo tina hatena adi geuning dari irung ane prakedetak adi ngeulur ku ilmu adi tajebar ku pangabisa asa aing pangayeuna takabur ngaran. Ulama martelakeun al-aqwar fi baladil umya sultan. Punten pihartosna punten ibu bapak. Lamun aya jalmi nu ningali sapalih payunan jalma nu lolong sok asa jadi higel. Jeung jalma nu ningali sapalih kana lolong tong hargana hiji lawan hiji 1000 aing moal dijak. Nya heuh da teu ngeuleuh ceuk urang. Asupkeun kana beurta duanan uhna naon. Tuh kerasa ajengan di Cikalong, di Cianjur, pemuda ceulik katuh di tinik 17 siki, ceulik kenceng 14, irung di tenok napikeun ka beak paniti ini nanti nakotang make calan lepis tu urang gagarawakan aing panggagana silakan. Itu sebelum introspeksi ngukur kakujuan dipandiri jawa teh ka kota cek pemuda urang kampung edas geuning loba pemuda urang kota ge nu ditinik teh ngan pada orang kota mah ditinik na kumas aing mah ku kawat eueuh naon. Model ibu-ibu dah bari akad ka pasar jadi ibu maka heula ka kamar dang antara kurang ti 3 jam. Mun beh dari atuh ibu teh dari ibu jauh jauh teuing. Angkat ka pasar, angkat heula ka kamar dang antara kurang ti 3 jam. Yang higir yang hareup bari ngaca, aing panggeulisna silakan. Pilih teh ka pasar ceuk-ceuk edas geuning loba nu garelis teh. Naon. Maneh abdi kerasa ajengan di rorompok asawe pangakangna da boga barudak leutik dah ampikeun kana kieu ampun parun tobat ka pangeran teh naon apa cenah tuman rajab jeung murid tuman si tuman da bahasa Sunda mah hese-hesena bahasa atuh kunaon ceramah teu ku bahasa Indonesia da ngarti rek ngamumulek kana bahasa Sunda sok por leungit eueuh diwati ku urang Sunda abdi kantos diuleuh ka Jakarta di Cijantung ceramah ku bahasa Sunda we lantaran penceramah orang Jakarta dia lebih anak Cikalong sok bahasa Indonesia matakan balas dendam kan. Nah bahasa Indonesia mah gampang atuh Kang karena dahar cuma satu makan. Bapak Presiden yang terhormat silakan makan. Kabudak angojang makan, kabudak teutik dek makan, kaucing makan. Tapi bahasa Sunda mang nada tuang dahar dahar horor kejablok nage nyatu. Mata bahasa Sunda kudu puguh infeksileuna malah pake danda udah titusukna. Kembali ke permasalahan. Kumaha sangka urang tiasa ningkatkeun keimanan katakwaan Allah ibu bapak hadirin kaum muslimin sing ingat teh Pak Bu kana poe sabab poe kaya tilu cek teh Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu eta mah cek tukang kiri kita ge. Ulama nyaritakeun hikmah daripada poe tilu hiji poe kamari, 2 poe ayeuna, katilu poe isukan ada kerja di warga urang sadaya kamari kurang asal di mana ayeuna urang keur aya di daerah saha isukan urang bakal balik ka mana jelema ngingetkeun kana tilu perkara di dalam dunia kan moal teu modern satang hidup pakai berapa bakal dipikir dibulak-balik ku akibatna dari depan tersebut tegasna ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah jawab ku urang ayeuna Pak Bu kamari urang asal di mana di Allah minum heula kamari urang asal di mana di Allah didamel ku Allah tina taneuh ka nu kaset tina taneuh nu geulis tina taneuh nu butut tina taneuh nu bodas tina taneuh nu hideung komo tina taneuh. Timbul pertanyaan budak leutik budak PAUD
Cek budak urang teh dira si bapak jeung si emang ngemprek taneuh nyin uing tah. Keunena budak masa kitu otakna ngan lamun budak urang nanyakeun kitu jawabna sina ilmiah sina kartieun Kang. Jawabna ieu. Ya ujang anak saha? Bapak, anak aki, anak uyut, anak bau, anak jangawareng, anak udah, anak sirip kunci, anak raradutan, anak bobat galang, ini anak bobat gawi ya beraskeun kakang ting lebih ada. Kisantri tinggali dina kitab koleng atpuluh tiah. Sewaktu Allah rek nyiptakeun Adam, Allah merintahkan ka malaikat Jibril, beliau kepeutkeun tadi satu bulan kami nu agung rek ciptakeun Adam. Nabi Adam ku Allah didamel tina taneuh, sedengkeun urang turunan Kangjeng Nabi Adam berarti urang didamel ku Allah tina taneuh. Ka kana tenteng teh kabeh amal mang enteng geus sampeyan mah. Sangat padutur indung jeung hiji bapa manusia diciptakeun ku Allah tina satetes jaya hina yang turun rahim tina binu. Jadi jeung Allah Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma yukhrijukum tifla. Wallah. Gubrak dalam dunia. Manusia gubrak dalam dunia dibagikan tiga bagian. Catat. Sebagian manusia gubrak dalam dunia tanpa meuli syariat indung jeung ieu bapak. Dua bagian manusia gubrak dalam dunia boga indung tapi teu boga bapak. Katilu bagian manusia gubrak dalam dunia ngagaduhan ibu, ngagaduhan rama ngan kaopat bagian jika nama ayah manusia gubrak dalam dunia boga bapak teu boga indung berarti mana bijieun supaya teh. Saha manusia gubrak dalam dunia tanpa meuli syarat indung jeung bapak? Nabi Adam jeung si Hawa. Teangan kaki santing dina kitab putih kuning botak kono umar teh sugan kono pramana kang jeung Adam ibuna si Hawa. Adam jeung Hawa semata-mata ka kawasan Allah digubrakeun ka dunia tanpa meuli syarat indung jeung bapak. Satu. Yang kedua, manusia gubrak dalam dunia boga indung tapi teu boga bapak. Saha? Nabi Isa alaihissalam. Dongengna sepintas penting deui. Siti Maryam nuju amang di kebon korma. Allah merintahkeun ka malaikat Jibril turun ke alam dunia diup Siti Maryam dina pelbah bujana. Langsung malaikat Jibril turun ke alam dunia nyatakan ka Siti Maryam ditiup dina pelbah bujana tanpa make bim salbim abah kadabra. Ditiup ku malaikat Jibril. Hamil gubrak ke alam dunia Nabi Isa alaihissalam. Mata Nabi Isa lahir ke alam dunia ngagaduhan ibu tapi teu ngagaduhan rama. Aya zaman kiwari manusia gubrak ke alam dunia boga indung teu boga bapak di kampung ieu mah sabab aing teh nyaho. Di Cianjur di Cikalong mah loba kan. Manusia gubrak ke alam dunia boga indung tapi teu boga bapak. Nah kumaha dongengna? Tah. Tah kitu mah deukeut mengeunahkeun da itu. Jadi aing masa sorowokan. Kan belah geus ieu kan. Yang nyeri cepet teh. Zaman ayeuna teh loba kang manusia gubrak ke alam dunia boga indung teu boga bapak. Nah kumaha dongengna teh? Zaman ayeuna adalah zaman era globalisasi, zaman modernisasi, Pak. Kadang-kadang ku budak urang ayeuna mah daripada nurut kana papatah indung bapak, budak ayeuna mah nurut keneh kana papatah HP jeung TV. Boga budak awe kaluar SD masuk SMP can pati beuki lalaki. Kaluar SMP masuk SMU kelas 1 kakarak dododototan beuki lalaki. Kelas 3 budak urang nu SMU teh lamun teu boga kabogoh ceuk urang Cikalong mah jangan. Ari indung galak, baheula mah loba indung galak ya Kak. Nyai awas lamun mawa lalaki ka imah dipek-prek irung siapa galak teh ini. Manusia we Kak. Awe geus barat masih beuki lalaki geus barat masih beuki awe. Sedangkan indungna galak, tungtungna anakna nu indungna galak teh bobogohan di bibir. Kanyawan ku indungna teh anu beutik bobogohan di bibir teh mane lain heuh. Saya teh bobogohan di bibir era kota tangga era kebalaya. Boga kabogoh mah saya teh bawa ka imah. Nu ngajak anak urang heuh kaya aya kieu. Da bobogohan di bibir mah olo obat nyamuk. Baheula can aya HPK nulis surat anak urang. Teruntuk kandaku yang ganteng sedunia di tempat. Kandaku di malam minggu yang akan datang mah bagaimana orang surat. Langsung saya datang ke rumahku karena si papa dan si mama satu juun bae Linggar Jati. Kabaca ku lalakina heueuh kaya aya kieu eta mah kang lalakina pesta puja opat.
neangan batu kasusukan nu badak nu geusrak ngaruh nepikeun ka maghrib ngalelet da ke kulit anggar we hideungna cokona meureun gitu beres ngaruh make celana lepis kalau make kosbot buukna luis make dancok cap deui kaping beula maya kaya api kai mah urang ge yuk ieu abogona eta anak urang ceuk zaman akhirna mah apea torojo ini tina pangsolatan nyonyotas teh make muktana oh gini bisa aya tamu di mana di balik kidul hekunya tomoy ieu mah kabok wirida nyai atuh nganyuk pisang ka warung api torojo bapana balik di masjid bari ngongkoyakeun kolor 7 minggu can disusun di mana di balik kidul di tomoy-tomoynya ieu bapa kalam pengencangeng tadi tas mopok kalam ampih ka kamar beuki penting beuki jempring tatangga nu nyari ngerona nu murid torojo setan asup panaretahna nu jadi awewe ceuk setan lemah lah engko apabila digoda torojo setan asup panaretahna nu jadi lalak ceuk setan keluarkan engko 1 juta rayuan geus penting teh ngomong ka kabogoh teh kumaha geuningan oh iya yang panjangan yayang kan dia bikin yayang ai cokor romeheun kan yayang iya yang kabogoh aa panggerisna liwat yayang Pang Satyana wadiwati aya engke ke AA ayeuna ke AA mending urang asaan heula yeuh biasaan pas petis burung juga maklum setan cik awena teu nya da ke keur manehna ke manehna mending urang asaankeun heula tungtung nanti asaankeun heula sakali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali palanung reuneuh ari geus reuneuh ceurik balihan mencasa atas perbuatannya torojo bapana mawa halu pijakeun sanyeku saha inung nama sapunya nyai saya tenggarakan kolot usaha bapak ku 12 orang jangan dicapok kamana sih anu 12 orang lah orang kocok kos arisan mah kabur ke seberang ka Palembang balik mah kerupuk lihat cilaka cek bapana mama nasi sudah menjadi bubur apa untuk dikata meureun nasi kurang keunda isukan pejumahan ku bapak urang umum keun ini napang jumaah ninggal ke bapak nanti jumaah noya ka DKM kakajinan beuten teh gini cuma resi payun aya naon ada kabar gembira maka ngantung beuneu nyontokeun aing ngajak bapak lagi di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak punten disim kuring ngaganggu ketenangan wiridan bapak-bapak dume kudu ada kabar gembira. Boh pilih aya nu mariyogikeun hiji istri lumayan lah pamanten malah mau dipeunteun 6,5 geus sedekah dibandingkeun 3,3 butut awakna harung jangkung bongna panjang rada garingannya kana beuteuna geus buncir dong kape karopok isim kuring tanpa dipungut uang bangunan dan uang muka salam duk di daerah berku batu kadenge ku pemuda pan pemuda mah salat Jumat teh sok ditukang lain wah baheula aing hae kasih eta teh ditolak sugan geus reuneuh mah ke jam 4 rek nanyaan jeung ngajak RT ngajak RT diterima langsung dikawinkeun sah kawinna sah kan cenah eta orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui cok saha lamun orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui berarti kawin yang pertama kawin-kawinan anak kawin-kawinan tumpakna tumpak-tumpakan anak tumpak-tumpakan boga anakna anak-anakan buburungan itu sah-sah saja hitung-hitung beli lauk keur nogan lauk nakahakan lauk nakahuakeun ini nakatumpakan anakna kapalaban neci manus saku beragam dunia do kitu boga indung tapi teu boga bapak pira teu kaharti kesantina irung-irung lainnya hadirin kaum muslimin tos asa jam teh teh nah teu bawa jam tangan pamajikan teh aneh kapangrasa protokol tos saja mah pangnurutkeun Nembe 20 menit. Abdi mah da haji nu jauh, nu deukeut, nu mahal, nu murah sajam turun bayaran balik cukup sakitu. Nilai atuh ngaji mah. Mustami setanar hiji gahayo we ngaji sajam mah kamari urang geuring urang kok urang dieu. Hadirin kaum muslimin ibu bapak. Zaman ayeuna Kang di Cianjur boga budak parawan teh usum dijeungkeun jeung nyarareli teh oh telas kana duka di Demakang
malam minggu aya pamuda make motor kana pota geus neubeuh manang di tetangga teh mah. Assalamualaikum. Bapak aku bisa mebel waalaikumsalam aja. Si Neng aya nang kitu bade namut burung sudah. Kamari ya? Kapayu. Jam 8 doroan neng cere. Kana motor kaos rangsel. Di digareup jam 10 jam burukut ini nyai burukun bapak misi ngada cere di perjalanan menuju jeruk coklat 2 bungkus. Bapakna geus ngajega mawa haluk indung nama sapu nyere. Sabab budak malam minggu jam 11 datang. Barang datang kaya cek bapakna teh jam. Ieu teh jam 11 jangan jadi jam 8. Kumaha cek kabogohna pun dan bapak lain terang dina masalah waktu. Namun di perjalanan aya truk nyungsep dan macet. Ieu we paroko jeruk coklat 2 bungkus mau bapak. Kumaha cek bapakna? Oh atuh jam. Lamun kieu cara mah malam minggu hareup pinjem dewe ka dieu buruk budak pinjem-pinjemkeun. Tong harga budak pacul parah pada pesok pinjem ku tetangga soal asuh mangga diantaranya mangga dieu. Ai naon? Amang tadi isu pinjem parah. Heuh, sontak manggantian nyaho daripada kudu ngagantian karena sontakna parah kajian kene gelut parah. Kok budak oi pinjem-pinjemkeun mata pantas Kerawang tempat berjuang, Cianjur tempat bertempur, perawan zaman sekarang. Susu jeung bujur genyur urut batur cilaka coy. Sebab bawa terang nginjemkeun ka urang atuh. Katilu manusia gobraga dunia ngagaduhan ibu ngagaduhan rama di antawisna urang hadirin kaum muslimin. Di antawisna deui Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pangjawabkeun Bu. Nu ngajawab dinuakeun si Beunghar teu ngajawab si Borotoy. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramana Raden. Ya Allah, anu ngajawab si Beunghar ya Allah. Nu teu ngajawab sa Borotoy tapi ya Allah. Kanjeng Rasulullah SAW ramana Raden. Ibu Siti eyang Raden Abdul Muttalib abdi naros ka ibu-ibu tah hadiahna teh cara ukur teuing atuh tah sorba nordin euy HP tapi entong jeung kartuna HP Android tah tuh ieu tah dina ya. Tuh, kamari mah beunang ngaji di Karawang ku ibu-ibu. Mang gading duitna gede. Oh, ayeuna lah jeung duit teh duitna aya dina mobil. Sok ka dieu ibu. Tah jadi panitia kemang ngaji teh tong kieu jeung si dareukeut di panitia raos kana raos teh. Sok kana ayeuna mah tah. Ibu-ibu atau bapak-bapak tapak. Tah tahu tah. Bodenya kopiah lah tah. Ini bola. Kadi harus ada raiba dulu raiba. Pertarusan Bu. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah eyangna Raden Abdul Muttalib abdi tumaros ka ibu. Raden Abdul Muttalib ngagaduhan putra sabariji bilang hiji-hijana. Ayo guru dibilang tika tilu hiji 2 3 besar. Ya atuh ayo wae aya rumal peuting urang. Raden Abdul Muttalib ngagaduhan putra 16. Cek sia teh tuh aya rek 16 teh. Di antawis 10 pameget genep istri, di antawis 10 hadirin kaum muslimin aya nu nami Raden Abdullah. Baik. Raden Abdullah pang dipikanya anak sabab Raden Abdullah pang kasetna pang bageuna. Eueuh sok ngomong kieu eueuh maka budak maka begenya kasetnya bututnya aku bututna badagongnya aku badagongna solehnya aku solehna Nabi wir hate mah keukeun aya isna budak pang dipikanya anak adalah pang bageuna pang kasetna. Raden Abdullah kasetna bani ku kaset-kasetna Raden Abdullah apabila berjalan di siang hari malah bersengit minyak misi. Mata pantas aya paribasa nu kaset mah identik jeung sengit, nu butut mah identik jeung bau ngabutut kelan. Raden Abdullah kang apabila berjalan di malam hari, wih cahayaan Kak. Lamun urang di cahayaan kitu nanti ngobor belut unggal pentingnya euy. Kaset Kak. Akibat kaset diperebutkeun ku awewe-awe di jajahan. Nomor rebutkeun ge punten ibu-ibu di dieu mah teh enak naon teh enak. Al-khiyar bahasa ulama, selipritis bintang film bintang sinetron.
atau bintang film kang garis satu Luna Maya gelis, Dian Sastro gelis, Ayu Ting Ting gelis, si Omas almarhum gelis saya gitu malah. Marbutkeun ka Raden Abdullah kumaha Raden Abdullah diperbutkeun kitu malah cangkeng dina itu wes henteu ka lamun urang diperbutkeun kitu mana ting beak eta nya belah ditu urut aing belahnya urut aing pengkolan aing dini urut aing gigar sih teh urang Raden Abdullah masaleh Torejol sorak tanpa jirim hati karana cek sunah Abdullah mi HP kakasepan aja mi HP kasorean aja ulah dititipkeun ka awe-awe anu keur marbutkeun ka anjeun tapi kasorehan kakasepan anjeun titipkeun ka ngaran Aminah malu bejati na sok jadi dua geus dua sok jadi loba nu asa nyota tangga barekatut tengendeungan yen pisin dan Abdul adalah Aminah kabeh diganti ngaran jadi Aminah nih diganti jadi Nini Aminah dan nyawa turun ka kaset jero turun Raden Abdullah miladian ngaran Aminah lamun diibaratkeun zaman kiwari di Cianjur maka di Cikalo tengah dinten teh ibu-ibu teh sok ngariis jeung tatangga nih silih siaran capetang ngomongkeun batu Torojol Raden Abdullah cek Raden Abdullah pun kan ibu-ibu eteh ini dupi di dia anu nami Aminah kabeh ngacungka Abi Aminah nini tidak pur bari rame dong ieu nini Aminah bingung nu teu menghitung susah nu teh sudah Aminah mana hati menjelaskan Abdullah pisin anjeun adalah Aminah binti Wahab kacaritakeun di tempat aya hiji istri geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina kageulisanana alus tangtung hadalaur alus angkat leher ke pat geulis peuting ngajadi endah pati kodratna jeletet telet tangayat jeletit alit tangayat pamenteun ngadaun seureuh mun leureuk mayun kadeudeut wasli gula gumantung gelis serana saha Aminah binti Wahab teu matak nu kasep maker ka nu geulis nu butut maker ka nu butut maaf nu butut ditikah ku Raden Abdullah poe Kemis tong nanyakeun tanggal jeung taun aing teh nyaho Kemis serana 200 urang kang pupus saketika jantung jigana teh nguping Raden Abdullah nikah pupus saketika 200 urang kieu tingalikeun saya tingalikeun tong nyarankeun poe tong tingalikeun kadi tingalikeun meureun kieu ya kitu marbutkeun ka Raden Abdullah bapak mereka ditanya ku Raden mereka mana ada kapayun rek ngawan sugan tepang jeung Raden Abdullah geus kawin sia teh kasaha Aminah apa nih ke Aminah itu mah Aminah binti Wahab mane mah Aminah binti Udin bae 200 urang kang pupus Allahu Akbar nu geuring ngadadak mah teu ka itu nguping Raden Abdullah nikah jadi huntu mulia mun aya puskesmas mati sini sadar reuh malam Jumat waqala ba'dul guru cek guru di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Jumat maka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 70 tak ibu-ibu kedua tadi mikir enggak mundarukeut babari ngarekan urang tadi mikir di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Senin maka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 40 tah lamun malam Selasa malam Rabu malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu eta mah kang sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 15 sok saja 15 keureuyeun pikeun ka gempor sada ibadah ya abdi mah aya cek salakina teh mama ayeuna malam Jumaah urang ngabunuh kafir Yahudi 70 mung nu malam Senin ge 40 cani goreugeun masuk kitu teh reup malam Jumaah cek Raden Abdullah Aminah nah kitabna teu kieu maka gaya bahasa we Aminah bojo kakang nu geulis kawanti-wanti nu endah ka bina-bina ayeuna hiji penting nu diangkat ti kamari dicita-citakeun teh anana malaman pertama teh sabab urang dina dinten tadi parantosi daunkeun mangga bager geura ibakeula gejebur parantos kakang mangga bager geura abasela kacepak parantos kakang mangga bager geura lebat kanggon Siti Aminah lebat tinggon Raden Abdullah di bumi keneh malebar singit minyak misi urang baheula kitu teu ka nya main hantam we urang sugan urang teh nyai bojo kakang nu ngagaya bageun teu akibat Raden Abdullah nikah ka Siti Aminah timbul hamil akibat urang kawin ka pamajikan timbul reuneuh
sami hamina Siti Aminah jeung pamajikan urang reuneuhna sami kang dina pada 8 bulanan baheula keur leutik keur lemur lamun anu keur keureuneuna 8 bulan can ngajuru 10 bulan can ngajuru 12 bulan can ngajuru sok ditamangan dibawa ka kanang muning bajar teh bisi kelas muning tos sok itu teh kawin ada perbedaan yang jelas dong Siti Aminah ngandung seorang nabi urang mah lain perbedaan ke ece tinggal dikeun perbedaannya Siti Aminah mah ngandungna ece lempet pan urang mending keur nang karak juga sedan aku bati ka paduka keuneuh perbedaanna yang kedua perbedaanna Aminah Siti Aminah jeung Aminah urang Siti Aminah tiap-tiap sasi dina impenan kadongkapan ku mangpirang para nabi sasi pertama dongkap Nabi Adam cek Nabi Adam Aminah anjeun bagia kacida ngandung seutuh ini mi hape apabila ngalahirkeun aranan ku anjeun Muhammad sampai bulan 8 kitu ari ece baheula eueur keureuneun pernah ngimpen tepang jeung Nabi nya tara kami pidudak juri ge urang hadirin kaum muslimin anu mulia di antawis ulama dia nyarioskeun perbedaanana Pak Siti Aminah mah teu katarajang ku panyawatira pan pamajikan urang mah nyiram ya Kak komo gini rek kakarak rek boga anak hiji masuk ogohan pamajikan teh tuh di abdi aya tatangga memeh nyiramna daharna tara kurang ti 2 piring badak padahal sia eta jeung ena nyiram teu beukeun sangu ka beukeun sabun ganu aja dan menyiram beukeun sangu bau petis bau asem bau lada bau duit gitu urang ada yang memeh balik kapungkur abdi sadajan ngagaduhan murang kali pun bojok nganak tilu sasi nyiram ngaranna Khori jam 12 langkung saparapat keur mejena tengah penting jemplang jempling wing es paduduan pun bojono yang ka abdi tak itu suara pun bojo tapi geulis Kak ieu teh pentingnya cek dapur geuning nyiram teh tegeunangeun eta menang nya menang duaan asokna hayang mangahora siga berpikiran ieu teh penting kata ngapokeun oh baru ngararutu gila teh dilaksanakeun budakna bakal ngelai anak jeung ieu teh kalambunya takang budak urang teh orok ngelai di ais kupur gojo ulin tata-tata tuturkeun kuing aing tatak teh nyai orok tetangga lain beureun keur nyiram hayang teh dilaksanakeun mun ku bapana asak aja lana moal kowe itu dipirakeun nyiram teh hayang mangho teh laksanakeun akan kanya kamu ka urang aneh da orok wajatin munasabah ngelain gugusi kakarak lengket huntu teh can gablek ngemotkeun teu bisa ngelai atuh sopan jalatan ibu eteh nih kuing diwartosan pang nyeri nanti keur mau jana mulesna palingan cek Kanjeng Rasul di mana-mana aya awe keur mau jana mulesna maka ahli langit jeung ahli bumi teu diberinya oge jeung leutikna ganjaran dirahasiakeun ku Gusti Allah ngaheujeun satakan ka bekak orok can nongkot aja baheula macan aya bidan baheula ayeuna aya bidan mak paraji mabeurang ngaranna direong-reong ngaheujeun satakan orok can nongkot aja geus dibalur ku minyak beak minyak ku oli gubrak teh ka alam dunya ditampanan ku maparaji dibikeun ka ninina cek ninina teh mana bapakna di adanan celikatuh komatan celikenca ari bapana teh boro adan salat teh tara sia teh teu bisa mak kabatur pamalik ku bapakna dia asong-asong cek bapak teh ka dieu lah di adanan ku bapana celikatuh Allahu Akbar Allahu Somad maka kalau minantu menikah ka santri mah teu bisa ngaji oge teu adan-adan we bisa Kak pamajikan cerewet adanan metoha samutut adanan menahan kubrak teh ka alam dunya zaman baheula sok dibawa ka WC sok tinggalikeun teh bisi teu akur sok dibawa ka WC dibakar terus beubeureuman burita burina teh ngaranna punten Kak baheula mah di dieu tinggalikeun teh
gurita teh kakak di dapal bujal mana bujal di ke bawah oh itu terus memuncak dah ujang ajur baheula bisa leumpang di acok-acok ku salaki cere tunjangan jublek tukangan kasur lepet ieu we 40 poe ka ulah robah ka sing karunya ka pamajikan ka ripuh kang ti mimiti hamil nepikeun ka juru teh kang sing karunya ka pamajikan teh tong manyanungkeun ari teu laku mah ieu 40 poe ka isim kuringna harus ka mabeurang maparaji naon sababna kuda ngajur baheula loba 40 poe simpel jawabna teh eta teh ujang bisi katawean teh geus 40 poe na ku salaki tuh kata kolot baheula mah paralem teuing aing macan ngasaan da budak ayeuna mah ngajur jam 10 teh asar teh geus bisa poli minumna teh teu ayeuna kadahara naon budak ngajur baheula sagra jagung sagra kacang taruskeun ka malih oh jagung jeung kacang bubuk beuring bubukan teh di baheula naonnya sababna naros disimkuring ka baheula bisi hees di beurang sabab lamun hudang ngajur hees di beurang mata kawaris kana panyakit kodengeun geus efek liper tuh ka wah ieu cokok karena nutung duruk beuntar hadirin kaum muslim rek baheula rek ayeuna ngaran-ngaran dititipan barangkali ngajibit dinu bapana hayang boga budak manusia ya Allah khusus urang nu sejak takdir ngadiuk di tempat mudah-mudahan ku Allah dititipan barangkali soleh terus soleh amin naon sababna sabab ka budak menyaah ka rek tipe jeung potongan hukum eta budak rek tipe jeung potongan hukum indung bapana dititipan barangkali menyaah ceuk-ceuk kamari dina berita aya indung maehan anak bapak micin anak indungna jeung bapana geblek eta urang mah nyaahnya ceuk ka budak teh tinggalikeun ceuk ceuk boga budak hiji rek ka pasar dibawa barabi ditinggalkeun melangsung dipuapetkeun lagi ning tangannya ceuk mah apel budak sakeureuh rek ka pasar he baik di pasar guru naon budak ceuk mana budak teh he bari dipanggung ku indungna di anak kacaha ieu anak kacaha ieu ceuk datang teh pan anak sia opo deui bari punya anak torojol bapana minum aku ceuk bapana teh anak ratu anak raja mainnya anak raja nongtot leho disebut lagi samrotul qulub buahna teh kembang nasoja akibatnya timbul aya kain hayang boga budak anu soleh bapak ibu hadirin kaum muslimin kumaha ngabentuk budak anu soleh satu Rasul mengatakan ida wulida al waladu falyusin ismahu bapak ibu lamun urang hayang boga budak beh dituna soleh beh dina bener ngaranan ku ngaran anu alus da urang mah urang Islam ece ka Islam-islaman bae Abdul Asma Abdullah pang utama ngaran teh Abdullah ka di ngaranan ku indung bapana Abdullah cici di kampung ieu da geus badagna teh abna tinggal Allahna ya maka jaga dia mal kiamat cek Allah Abdullah Abdurrahman guru asup ka surga Mang Ulo jeung Mang Oman tuturubun ngaranan ka ku ngaranan alus da urang Islam urang maka nyata teu bisa eueuh mah lain teu bisa piraku teu bisa dina Fatihah atuh piraku jelema Islam bisa Fatihah pajajah boroso budak pangbadag lalaki Bismillahirrahmanirrahim Abdurrahman boroso kamar kadua lalaki kene Bismillahirrahmanirrahim Abdurrahim boroso kamar katilu lalaki kene Maliki Yaumiddin Abdul Malik boroso kamar kaopat menang tatama hayang awe salewe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ceria Abdurrahman Abdul Malik ceria keulin di buruan kita dahar ku indung ngabuka keneh pantun ceuk indung teh Al-Fatihah rabu teh ratuhun ngaranan ku ngaran anu halus yang kedua dan kaum muslimin lamun hayang boga budak bae dituna soleh bae tidak bener eusian otak teh jeung sieun anak wae mau panamu jampe pamake nu padahal isina masalah pengetahuan umum sakolakeun ngewa urang teh sakola SD acan SMP apa moal pati-pati bahasa lurah moal pati-pati bahasa camat bupati gubernur dewan jeung presiden lamun teh sakola ngan langkung
utami lamun hayang boga budak soleh behdituna bener behdina usia otak jeung sirana ku ilmu pada mencapai pamake nu patari sing masalah pengetahuan agama pasan tren dengikeun urang dieu kersa ajengan saya berbicara Kabupaten Cianjur naik Kabupaten Bogor Kabupaten Cianjur geus leungit kasaimbangan sakola pararino pasantren kosong besar walau alam di tahun-tahunnya akan datang umat Islam di muka bumi ieu tinggal kemajadi dasar calon pikir geus alu 1000 kali pun dan lain nyerang sakola tapi ulah leungit kasaimbangan sampean ke wajar bocor wah naon masantren masa depan rumah gagabah teh tak tinggal ikut ieu tinggal ieu abdi keluar SDK masuk pesantren ayeuna ijazah SMP boga SMU boga pan aya paket lieu kuliah pernah bisa meuli mobil aing ladang ngaji bisa ka Makkah aing ladang ngaji bisa meuli sawah aing ladang ngaji pernah nyanung opat dan teu aman eta aing ladang ngaji eta pasantren keur ngomong teh wa qala badul ulama fi kitab di mana-mana urang boga budak di pasantren di dahar sareme ku budak urang di pasantren sareme kan mata ngajadikeun hahalang tina mata ngajadikeun hahalang 70 halang tina seueur neraka pikeun indung bapana sareme kok budak urang dari ngomongna geumuh hadirin kaum muslimin majar teh sok aya taun masantren anak si anu ge tatangga kantun ku kurang ku gorong teu jadi ustaz-ustaz ajan pesantren bukan untuk menciptakan kieu ustaz jeung ajengan nganu jadi ustaz kieu ajengan kaluaran pesantren pesantren adalah sarana untuk membangun dan membina supaya manusia ngajadikeun soleh sok saja teu jadi kiai nu penting mah soleh komo jadi kiai komo jadi tukang ceramah 1 jam cair mudahan tadi ke pesantren keur mata oge cikinya pesantren keur hadir kaum muslimin di mana-mana budak urang geus di pesantren ke ku beragalam dunia ingat poe ieu aing keur aya dina jagat saha jawabna keur aya dina jagat Allah Subhanahu wa taala kudu kumaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kun ibadah naon kakuduan nu aya dina agama Islam laksanakeun lobana genep hadirin kaum muslimin ci susuci 2 salat 3 zakat 4 puasa kalimah mung haji ka genep jihad susuci timiti abdas bu Siti Fatimah bu Siti Fatimah mah bade nginangan nujantan putrana abdas heula bade bobo sareng caroge abdas heula ibu rek siksa lagi sok abdas heula tara nyo HP heula kasauran ulama pak di mana-mana jelema langgeng abdas ngalanggeun abdas hikmah jeung faedah hiji matak narik kana rezeki 2 matak nolak kana balahi pupus wis bagian hadirin kaum muslimin bahkan cek kolot baheula keur leutik jang sing minang si beungeut ameh cahayaan jang sing minang wudu meh cahayaan nu wudu mah kang sok cahayaan urang minang wudu tapi beungeut hideung meureun sok minang useup sia eta mah kajang hari itu jeung ulama andekan jelema boga panyakit beser jeung boson ari beser teh ngompol we boson itu tuh diatur ku ulama wudu da kadatos tong kokol dur wudu gorok adat pamageut telaka nyara kantong rek kantong saparapat, rek kantong setengah, kantong sakilo ya karena celakana minang sholatna lila kantong sakilo atau bisi muda bawa ka WC isangan ngan ibu punten tingali ngisangan caroge ibu apa sebab ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina pada tesana sakali deui ngisang lalaki nutara ngaji rupa-rupa dina pada tesana manya ngisang lalaki dicomotan edan sudah ayah ngisang lalaki nutara ngaji disinterkan tek kayak potong kayaknya bahkan ayah ngisang lalaki kan nutara ngaji diadu-adu karena takal mahuni iya ayah teh cocok hileud kayaknya mata kedungan hari pangaosan di dia ibu-ibu dinten naon hai bapak-bapak dinten naon ngan lolobane kang pangajian mah awewe salam duja jiga na da abdi oge gaduh pangaosan dinten Kamis sonten ibu-ibu mah aya 50 maka 48 nah kita kamari paesa urang bapak-bapak genepan kan ibu-ibu lah mentas dipamerikan baju alus di bawah ka pengajian teu bisa ciciki kieu ane sia pamerikan cikin yang salim komo pamerikan untuk emas cengir teu bisa sholawat tong aneh sabab akhirat oge loloba ka neraka adalah awewe
Isangan kah geus isangan sukeun digalikeun set beget ku kareta tong tarik teh bisi genteng wuduna ulah nama teropat nawa itu istibah pisan ini ke masjid Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim celak Alhamdulillahirabbil alamin celak kadeweh muda nya eta ieu mah euceuk beserna mah mereka naongan mah nya ke kantor lauk asup akhirnya kurang atuh degetane ku kebutuhan satu susu iya kedua sholat hadirin kaum muslimin bapak ibu kurang tos ngantos tos kamaluk dalam waktu 24 jam sholat 5 waktu namun aya hiji sholat anu kaistimewaanna tong hargana ngalaksanakeun berangkatna pun geus dijeblkeun gayana ku Allah sholat Jumat ngan pedah lamun ibu boga salaki mangkat ka pangjumahan pangpangeurina nu kitu teh dulurna jurig cenah lamun ibu-ibu boga salaki ka pangjumahanna pangbeurangna pangpangeurina salaki ibu teh dulurna jurig berarti ibu dibere duit ku dulurna jurig digegepan ku dulurna aya dongengna ka suami istri boga budak hiji budakna teh tik-tik prek cek urang Cikalong mah loba geuring daripada sehat bari kunya ka budak nadar bapana jah nadar lamun maneh jag-jag waring kawas anak batur nadar bapak rek sedekah duit ka jurig budak cager cek pamajikanna teh hayu akang duit aya budak cager hayu geus sedekah teangan jurigna tenang aing isukan arek kaleuwur idik kaleuwur jurig sukana jurig oh beh luhur jurig sukana jurig aya akang jurig cek jurig teh era mang lain kuring rek sedekah ngalaksaneun panadaran domeh boga budak titik berat ayeuna cager rek sedekah duit aja ka jurig bacet jurig mah kuring mah teu beuki duit sabab di kuring eueuh dagang sebelah kasahakeun isukan bikeun ka dulur kuring saha nu pangpangeurina ampih ka pangjumahan ta eta dulur kuring bikeun duit ka eta jelema sia balik ka imah ka isuk-isuk gini ka masjid lain ampih si eta mah cicing rawa apaan teh imam geus ampih lohor geus rek dimulai saha pangpangeurina ampih ka pangjumahan aya rentang-rentang ti kajauhan tah ieu jiga nama cenah ada barang geus deukeut sidik-sidik nah ieu mah jiga metoha aing cenah oh metohana cek mira teh can api ngadogan abah teh itu api sajeuning salat eta minantuna mikiran piraku metoha aing dulurna jurig cenah tetapi sok saja bari kitukeun bae nu penting mah cageure budak aing bubar jumaahan hadirin kaum muslimin metohana balik ka imah minantuna memeh balik ka imah nyimpang heula ka imah metoha bah lapor incu abah jag-jag waringkas syukur cenah euy rek ngalaksanakeun naon panagaran sodaqoh Pak sodaqoh naon duit kasaka teh kawe lain kasaka jurig geus aya jurigna aya kan jurig teu beuki duit kasapi